ibu mau di kasur keur naon? Keur sare jagoan, urang Mariuk jaragoan bisa mau di kasur keur sare. Diteun kuring mah teu bari saeun mau di kasur keur sare teh. Di kuring mah meuli kasur teh keur beunta. Maunya mau di kasur keur sare. Aing mah. Mau di kasur mah keur beunta, biasa keur beunta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harrama as-sifah wa wa'ada 'alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Al-ayah sadaqallahul azim. Rame mana ayeuna jeung kamari? Rame kamari, tong sok ngawadul. Ngan ai kamari mah ramena mungkin tidak beraturan, ari ayeuna mah pangaosan. Ari pangaos teh harga. Jadi nu hadir peuting mah ieu teh jelema nu hargaan. Jadi masing sadesa Mariuk jelema aya 4.000, lamun nu hadir ngan sakieu tah nu hargaan teh ngan sakieu. Nu sejen mah hargaan hartina teh kitu. Ai pangaos sabaraha pangaosna, sabaraha hargana hartina teh. Jadi nu kamari jeung nu ayeuna, nu kamari datang ayeuna teu datang, tetep we hargaan jelema nu ayeuna. Kahartos. Eta mah lain ceuk kuring ceuk Gusti Allah jeung ceuk Rasul teu percaya paeh heula cobaan. Ke bakal bukti mana jelema hargaan jeung jelema nu teu hargaan. Tapi teu nanaon dah nu hajat meureun hayang hiburan. Ngan eta mah sagala rupana tanggung jawab nu hajat we di akhirat gitu. Tinggal balik matak siap oge siap jeung tanggung jawab dunya akhirat. Nah kitu we ustad ayeuna mah. Ustad para kiai tong eureun dakwah tuluykeun jiga kitu. Ulah sieun diancam modar kajeun. Tah siga si ieu. Ek paeh rek diteluh pek mental maka aing gitu. Alhamdulillah salama ieu lain mental malik malah lodar rek teluh aing teh lagi pek ayeuna. Gitu sabab geus boga keyakinan bentengna lain pelor, bentengna lain bedil tapi Allah. Saat bisa ngalihkeun Allah. Nah, tukang teluh, cetek. Pemuda, dah. Kitu nya. Mana sing kuatkeun. Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jama nyontohan kahadean batur nuturkeun maka tah nuturkeun teh teh ganjaranna tepi kanu nyontohan. Bapak Unar ngayakeun pangajian penting ayeuna Jujun ceramah jelema edan jadi cager gara-gara ngadenge ceramah Pak Jujun. Maka ganjaran jelema anu cager teh tepi ka Pak Unar sabab si eta jadi cager teh sabab ngadengekeun pangajian nu diayakeun ku Pak Unar kitu. Sabalikna wa man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jama nyontohan kagorengan batur nuturkeun maka kagorengan jeung dosana nu nuturkeun tepi kana nyontohan. Kamari ngonang odang dangdut terus anu mabok. Eta sababna jelema mabok teh sabab rek nonton dangdut nu diayakeun ku Pak Unar maka dosa nu mabok teh tepi ka Pak Unar. Lain heureuy ya hadis. Lamun teu percaya coret hadisna. Nah Pak Jujun cenah beut ngonang kieu Pak Jujun cenah nyarita teh beut dari kali nyarekan lain nyarekan ngelingan. Pan tadi ke ceuk ustad nu geus mah geus ngan kan di hahareup. Nah bisa nu rek hajat di Mariuk mikir heula kira-kira geus siap nanggung dosa can. Boro-boro nanggung dosa batur dosa maneh ge ngajabreg keneh loba. Komo ngurus-ngurus dosa batur. Kahartos. Ieu teh anggap kanyaah ti kuring ka urang dieu. Kahartos. Cenah tong ngonang di ajengan kieu fanatik kumaha maneh rek ngonang di heung teu kajeun siapa takut. Jadi onang kurang Mariuk ka aing mah ngantri nu ngonang mah kudu genep bulan daftarna ke ngonang si Jujun mah. Ieu balin heureuy jadi bisi ulah ngonang di geus we onang ajengan anu pabaliut ka ditu. Gitu. Sim kuring ngahaja nyarita kieu supaya kapayun jadi peringatan. Ieu dakwah ngaranna. Kantos. Doakeun sagala rupi anu dianggap lepat munggu Allah ka ieu sagul hajat sing diampuni ku Allah sagala kelepatan Pak Unar sareng besan-besana amin. Sagala kasayan Pak Unar sing dicatet
jadi kifarat tina segala dosa anu dilaksanakeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keunda asrolani mah ku aing dilagukeun ayeuna ge. Cetek aduh pusing mas, aduh pusing, pusing 7 keliling rumah tangga laka senenge sampai aneh mabok bae. Cetek ngalagu nu kitu pantut. Nah, saringin sisi astana melak tomat sisi sawah, mun kawin make agama datang rahmat jeung maghfirah. Mang Amin dahar tambusu Mang Iip nginumna cangkir, lamun kawin make nafsu datang hansip mawa gegenir. Saringin sisi astana melak tomat sisi sawah, mun kawin make agama datang rahmat jeung maghfirah. Neng Afifah nikah sang Cep Ahmad nganggo aturan agama syarat rukun dicumponan. Panjelma abring-abringan ti subjedur ka berang jedar pika sore jedar pika peting jedor ngaduakeun sadayana. Tokoh masyarakat, ulama, sahabat dekat, tetangga, kerabat hadir. Lamun Ahmad jeung Afifah pageye-geye di Mariuk sacan kawin pasti jelema ngaromongkeun. Temani hareupeun ge tukangeun mah ting harewos, dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, dari pintu ke pintu, bisik-bisik tetangga. Kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di kalbu. Da masih nyanyi ge aing mah malah joget moal. Tuh. So, akhirnya panganten geus nikah Afifah ciuman coba kusaha ku Ahmad galentoran ku Afifah aya nu protes moal aya urut kabogohna mah ningali Ahmad kawin ka Afifah teh ngaliwat ka dieu teh bari cerik teh bari nyanyi tadi teh tak percaya tapi ini terjadi kau bersanding duduk di pelaminan air mata jatuh tak tertahankan kau hianati cinta Ici ini. Upamana urut kabogohna neng Ici kabana sup ka jero kamar panganten aya nu ngintip capek nama nu ngintip Ahmad mah jeung Afifah ngeureuyeuh we sabulan sabada nikah ngawitan neng Afifah oroloan kunon Afifah asup anjing dipariksa teh positif hamil ari hamil puguh salakina mah moal era ngabeja-beja bahkan bangga salaki alus gawena. Ditanya ku tatanggana muli ti mana neng Afifah wangsul ti bidan CEN bisana nu nyana EN ari nikah tuh sabaraha sasi neng teh 4 sasi ariana hamil sabaraha sasi 4 sasi ulu panginten nerasnya sanes neras abdi mah CEN damel nawe sareng Kang Ahmad siang wengi protes mah CEN moal paling ge ngadoakeun neng ari enggal dipercanten mah didoakeun ku eteh neng nasing sehat putra nu dikandung nasing sehat ngalahirkeun nasing lancar putra nasing soleh solihat caringin sisi astana melak tomat sisi sawah mun kawin make agama datang rahmat jeung maghfirah. Samuli Mang Amin dahar tambusu Mang Iip nginumna cangkir lamun kawin make nafsu datang hansip mawa gegenir. Di Cirdi di Mariuk aya ranran han ken what the meaning of ranran han ken izradna haneut kene aya urang pamanukan nerkandon nganyang ka imah rana nganyangna jam 12 peuting tong nyalakeun hasip lamun karek nolol geus dibeletok runa ku hasip dabongan nganyang ka imah rana jam 12 tapi teh mah boro-boro rana budak ngora ge marurahan na nama ibu di Bandung mah loba ABG di Bandung mah ABG teh anak baru gede nu sok dibabawana teh ku ABB aki-aki beki budak. Nah itu masing aki-aki ge asal beunghar mawa mobil ngelaksonan budak ngora teh payu tidit tinggal aja budak ngora teh nepangkeun nami abdi loba juri guys nama bahkan enak mah kolot teh geus ketat ka anak teh baheula mah kolot teh bawel mun aya budak bebeja bapak mama abdi bade camping kolot baheula mah bawel ka mana camping jeung sa camping mau tenda sabariji lalaki awewe dipisah teh mun aya naon bapak minta tanggung jawab ka saha baheula eta mah aing mah tara bade camping diberewe duit teh campingna teh lain jeung sakola ngan genepan lalaki 5 awewe hiji aing mah tenangan hiji ari camping kan utari sabang sani Patengang Lembang di Bandung mah Cinulang ari beurang mah gali tarwelu adeun tenda bade nyaranyi di Curug Cinulang bulan bentang rembongan hawar raya tembang asih tembang kadededuaan ngan geus peuting tiris sup ka jero tenda lalaki 5 awewe hiji laguna jadi beda lagu kentong bu protes moal sakbit do dalam siatong protes laguna jadi kieu budak leutik bisa ngacung
cicing tong protes kemana nyanyi welin ngapung emang ngacung babaku ngacung na peting nguriling kakaraya paneangan hanet-hanet sarupa ding bubuhaan buahan nget ke kapangi sabulan sabada camping mimiti budak orolan oh kunonya asup angin di parisa teh hamil karek bapana molotot ari geus puguh hamil eueuh bapanaan eueuh salakina mah teu bisa ngajaga diri pisan sia teh ha belagu bodoh wah dicarekan rajin galak geus kajadian lain ti tata dia kalakuan saya budak bingung rek jawab menang si A da si B ge neuneun saham rek jauh menang si beda si cege ngairungan akhirnya budak diringkep 8 bulan borosot ngalihirkan orok susah nengan ngaranjang orok diaranan weta orok teh si oyong da menang gotong royong manawi paunar sareng besan mah teu kitu ningal cek Ahmad geus deket jeung Iip Afifah digeroan guanana Ahmad Afifah come here ta'al mene siras dela ka dieu tong diengkekeun kawin sia ditikahkeun taya pernikahan teh perkara gede disebut gede lain pada gede panggungna lain pada loba nu hadirna lain pada alus dekorasina lain pada alus susuguhna disebut perkara gede sabab ieu perkara ngahalalkeun nu tadina haram tadina Afifah jeung Ahmad haram bergaul biaqdin sahihin kalawan akad nikah anu jadi halal maka ieu perkara dipandang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sagala rupi nu kaluarkeun ku paunar sareng besana sing digentosan ku Allah anu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin. Da ieu teh kikian teh make duit, ece teh make duit mah jadi. Kikian teh make tiud dieu teh. Tiud duit nyieun panggung make, balanongan nage, dekorasi nage, susuguna oge, sound systemna oge, pajujuna oge. Jelema uing mah duit. Pajujun duit. Dina nyana ge atuh paunar mere duit tong beuletak-beletuk teuing meuni tersinggung aku. Memang ngomong teh mikir heula bijah. Aya bijah aya. Ulah sok tuturut. Ulah sok tuturut. Duit muning, keur ngomong duit kana muning. Urang Sunda mah ngomong teh sok diheulakeun mikirna paneuri matak sok sarala. Ibu jawab sia ibu mun teu ngajawab nyeri huntu sia ibu jawab. Ibu meuli kasur keur naon? Keur sare jagoan, urang Mariuk jaragoan bisa meuli kasur keur sare. Diteun kuring mah teu bari saeun meuli kasur keur sare teh. Di kuring mah meuli kasur teh keur beunta. Monya meuli kasur keur sare. Aing mah. Meuli kasur mah keur beunta, bes keur beunta. Kasurna sok dipake sare. Ibu bunga ayeuna bunga sadena bunga. Nu bunga lain ibu bungku panganten upang bunga nama al-far'u far'ul urus al-far'u far'ul urus wal waj'u waj'ud durus nu pang bunga teh bungana oleng panganten nu pang nyerina nyeri huntu ngan kabungan neng jeung encep neng lamun diukur ku lobana jelema ayeuna ge baralik lamun diukur ku dekorasi dibongkar isuk ge lamun diukur ku pajujun balik pajujun mah ayeuna ge kabagjan neng jeung encep kudu diukur ku konsep rasul lamun neng jeung encep hayang bagja abadi dunya jeung akhirat kudu siapkeun 4 perkara lamun ieu nu 4 kapimilih ku neng jeung encep baris bagja neng jeung encep dina hirup amin. Pajujun abdi gak yang bagja pokok namun ieu nu 4 kapimilih ku urang saha wae jelemana urang baris bagja kitu dawuh rasul urang ngaji eta wae eta malah we gancang bener cek nabi cenah kieu arbaun min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan 4 perkara lamun 4 eta kapimilih ku Cep Ahmad ku neng Afifah maka neng jeung Cep baris bagja hirup mana nu 4 nu kahiji an takuna zaujatuhu salihatan bagja jama lamun ngabogaan pamajikan salihat bagja jama lamun ngabogaan salaki soleh tegasna bagja jama lamun ngabogaan pasangan hirup anu ibu palek oke ka pamajikan san goreng sungut soleh we anger eta mah soleh ngaran jika beus bahagia ti Tasikmalaya rek ka Bandung asup jurang plus beus naon eta nu kana jurang bahagia jebrot teh tabrakan saeta beus naon tabrakan bahagia eta mah ngaran soleh jeung solihat cirina geus aya na kaset pajujun neng setel dewe ku neng lah lamun teu gaduh kasetna meser ka toko lamun teu gaduh artos nginjem ka tatangan nu bogeun mun nu bogeun hees we ngan ke neng Afifah mah pajujun gaduh oleh-oleh neng aya neng Afifah teh aya etanya neng Afifah teh nah bener kudu kitu atuh aing ngonang ajengan dengekeun ulah ieu mah ajengan gogorokan panganten ka kamar runtuh siaranyangna heuh lah da lebar atuh ngonang ajengan teh didengekeun alhamdulillah balalager daun ke neng ceuk Ummu Sulaim ibu apal ka Ummu Sulaim teh ibu kudu ulah sok gengsian cai ngaji teh nyaho mah teh nyaho we ibu apal ka Ummu Sulaim teh sarua uing teh nyaho apa sote tina ngaji cek kitab Ummu Sulaim teh jadi sahabat
istri hiji sahabat anu soleh nu ku Rasul diadvis teh ku Sulaiman cenah kieu istri solihah teh istri anu bisa ngajaga ceuli panon jeung irung salaki naon cenah Bu istri anu bisa ngajaga mana ceuli mana tempok ka panggung istri anu bisa ngajaga salaki ari cek neng Apipa teh enteng Kang Jujun Apipa mah rek mesere helm we Kang Ahmad rek di helman ulah berateun hiji istri solihah teh istri nu bisa ngajaga ceuli salaki nama ibu loba awewe teh bisa ngajaga ceuli salaki balik gawe lu ate keneh kesang limpek lap kesangna buka dasina sok kitu urang mariung tara ka salaki ada apa tara make dasi nu sok dibukana naonna kolor jual kana kolor wah berarti loba korban narkoba iya narikan kolor bapak salaki datang teh panggil anu mesra ku ibu teh ibu lain salaki datang teh jauh keleuweuh nyanyi Kang abdi serakeun bongan taya kasenangan tu tingali istrina pamimpin tu tingali istrina paletnan mas rencem gedong sigrong sawahna ngaplak mobil Mercy pang anyarna ngeluh salakina teh da rumah teu bisa mere duit hese pan ngalang duit ayeuna mah ningali salaki ngeluh teh lain beuki karunyaeun aweweana mah kada beuki warani gorowok deui Kang abdi rek balik ka Gadung Mariuk talak mas susulkeun bae ngadengerek balik-balik mereuwas makanya usum hujan tiris bertahan seetik salakina cek salakina meme urang pepegatan pan salakina rada ngagerem atuh akan rek mere pepeling teu sakabe pamimpin baleunghar loba keneh zaman ujalujur geus tong sok loba catur gaji sabulan mahikeun resiko dapur ngeluh rek balik ka gardu oge teh dibere ongkos yang wajib-wajib acan ai berat teh hujan tiris meureun ta biasana mah awewe lamun geus tiris mah sok ngajak damai ti heula ulu beli demo nah dia adalah akon di Garut mah aya dara karek ngalirkeun angka hiji di imah bidan salakina datang karek ngomong ka imah bidan karek nolong tina panto jauh dicarekan tah biang keladina datang aing teh hamil teh gara-gara maneh mung deui aing boga anak teh nyeri tetep sia nu manehna ceuk salakina naon nyi tetep daripada pas saya keluar bari mikir tetep banyak kudu diteuteuk bari mikir bari lempang bari lempang bari ngitung kancing tetep entong lempang teu sadar kawahangan di wahangan aya kuya keur moyan tetep entong lakadala deuleu itu hulu kuya rada jiga anu aa tetep hulu kuya bawa di ka imah bidan ti kajauhan tuh nya cenah geus diteuteuk pamajikan ge semua era teh saliwat teh nya cenah hampura we cenah lain teu karunya ka pasti nyerina mangan mung boga anak pan nyeri boga anak teh geuning aa biasa pan kakara geus caritakeun geus lila 40 malam kemudian asa sinetron salakina sare di patengahan pamajikanna di kamar igorowok teh di kamar aya naon nyi di dia tuh babona sakit nyai keur naon geus diteuteuk teh bisa ngomong pamajikanna tah geus 75 penting meureun teu kuat gorowok teh aya naon nyi meni nyentak di dia tuh sarena ngajong keur geus geudeula kabeli geus kewanya geus di pamajikan anyarnya coblak cek salakina teh maneh manu ditandeuteuk maneh anu ngesewot maneh da ing malintah yang deukeut sila ka hayang geus diteuteuk gorowok teh cek pamajikanna korehan we atuh sugan aya tunggul-tunggulna cik budak maneh mah ngarti bab tunggul ieu mah 17 tahun kagigir jadi begini neng jaga suami supaya tidak mendengar perkataan yang tidak enak seperti begitu juga neng oke kudu dijaga konsep supaya teh ngadangu istri teh perkataan nu kirang raos dan rumah tangga mah jadi masalah teh perkara leutik ibu masak salaki gawe balik gawe ditawaran dahar atuang pas kasanangeun kurang uyah cek urang mah cukup we kieu lalaki bijaksana mah nyunkeun uyah sakedik bisa atau kieu mah raos angeun teh komo mun diuyahan deui mah leuwih alus eta mah bahasana ieu mah lain rumah tangga belasan tahun teu bisa keneh ngangeun kurang uyah we ngangeun teh teu kanu boleh uyah sia teh pambalikeun ku aing 7 truk kira-kira ibu mau dikitukeun ku caroge raos teu teu mah bakat sapetan geus aya di doping jika pemain Korea na Piala Dunia atau ngocoblak eta teu angeus-angeus tuh udah kaing masih teh nyahkeun we padahal teh teh hudang sare sangeus-angeus gawe teh hudang sare nyetrika nyeuseung mah piring mah wadah ngepel ngurus anak sia opat-opat hiji kutil hiji bisul hiji budug da budug mah turunan ti maneh turunan ti bapak maneh turunan ti ake maneh la ilaha illallah gara-gara angeun kurang uyah mah moal turunan pan gelo eta makanya jaga ya perkataan kalau sekarang panggil sayang sampai selamanya panggil sayang kalau punya anak tambah tidak sayang menjadi papa atau ayah atau mama akan gak gitu ke diajar jeung si teteh mata dibikin mesra saja sampai hari ini lamun teu kitu bahaya encan gogoda depan cek ustad teh hideung-hideung oge payu
bener tuh, boro-boro Ustaz Hasan, boro-boro jujur Ustaz Hasan payu ngan candaekeun aja Ustaz Hasananya. Ka uing ko mobil gini temongkeun ka Ustaz nu SMS awewe hayang jadi pamajikan kadua katilu kaopat dia anyar. Aya nu iseng ka uing bahal biasa. Matak si teteh mah neng sok ngambek ka sok cemburu ka atas sok jelas kieu cenah. Aya mah makanya moal dintennya cenah ceramah di mana-mana sok manggih istri anu garulis meureun. Mun abdi geus peot mah meureun dipiceu nya ku ayah teh. Ceuk akang teh don't worry baby. Jangan khawatir mah sumpah daripada kudu biceun mama ayah mah leuwih hade namahan gitu. Beuki ngamuk pamajikan. Makanya ciptakan itu ya. Yang kedua, jaga mata dengan hidung suami. Sabab kieu contohnya Cep Ahmad damal di Jakarta. Wih ka dieu sasasi sakali tumpak beus Asep Ahmad. Beus mah nujokna tilu. Ahmad di tengah kencaeun anu geulis awewe katuhun awewe geulis. Nganu katuhun mah keur hamil. Ahmad mah bager teu ditanya mending teu wawuh daripada pi omongeun mah. Nyebut rokok Ahmad. Rokokna nu mahal teh Ji Samsu taruh nu murah jinggo. Ahmad ngarokok. Karek tilu kenyot Ahmad ngarokok geus ditepak ku si teteh nu kerahmil teh. Non teh meuli reuwas. Tong ngarokok tuh jang. Kunaon kitu? Solider atuh. Nya kunaon kitu? Ke teteh mah teh naon teh jang? Ya keur pun anak, teteh teh hamil. Oh, punten teh manawi teh teu nuju hamil pareuman rokok teh ku Ahmad. Peureum ya Ahmad teh. Di peureum-peureum teu peureum bae inget we ka Apipah. Sabulan teh teu panggil abluk nangko belak nangkar ningali gunung asal lajung emut we ka Apipah. Hulu beus ge jiga hu Apipah. Pane geus inget mah sagala kabayang neng. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Gitu cek Epitumila mah. Epitumila, Epitamala mah da ngeunaheun uing mah Epitumila we. Di peureum-peureum teu peureum bae barang ret kakatuhun si teteh nu kerahmil teh anjing sakrokna. Malum Ahmad pinter ditepak ku Ahmad si teteh. Tutup. Kunaon kitu jang? Solider atuh teh. Nya kunaon kitu? Keur abdi mah teh nanaon? Ieu keur pun adi. Cicing pokona Ahmad mawa adi. Ari barang datang ka dieu keketrok. Assalamualaikum. Peace be upon you. Afifa, where are you, honey? I'm coming. Open the door, please. Cek neng Afifa. Ahmad? Yes. Wait for me, just minute. Ayo ngomong bahasa Inggris, ayo laga Mario. Antosan sakedak, begitu muka patos gua teh mau geus ngagelis pek teh mawa sisir kerep. Hapunten abdi teh can kabujang ibak-ibak acan, nu juga lah peterakan kutu. Burusus sakali ngeduk teh 20 siki nila lintu. 10 diadukeun 5 ditinas 5 dicetrok. Tong nyalakeun salaki mu salaki karek nolong geus kabur deui, da beungat neng teu bisa ngajaga panon jeung irung salaki. Ya kitu deui Cep kudu bisa ngajaga irung salaki. Kena usum duren dahar duren sorangan, balik ka imah teu mawa ceuk pamajikanna teh. Meuni aya duren meuni seungit, menta atuh duren. Cek salakina teh ieu we cenah bauna kana irung pamajikanna teh. Pamajikanna dendam, awas ya. Pas penting salakina noelan aya kahayang penyakit mah na jadi. Mah gitu. Kita teh kanyahoan suruh pamajikanana kana irung salakina ieu we cenah bauna. Jadi nah bau kitu mah jadi aku mah dinya we nu tarang isang mah bau we meureun. Doakeun. Mudah-mudahan Neng Afifah sing solihat kamu Cep Ahmad, amin. Cep Ahmad sing soleh kamu Neng Afifah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu acan dilajengkeun urang doakeun heula panganten kusadayana lebar ieu jelema seueur teu ngadoakeun yuk. Udah doakeun yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun anu teu ngadoakeun mun maneh kawin mal didoakeun. Atawa nu apa jujur mah aya urang mah geus kawin, mal aya anu ngadoakeun. Jadi kudu rajin ngadoakeun batur meh didoakeun ku batur kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapa unar tos didoakeun matak tong rugi ngonang ajengan mah tu jelema loba didoakeun makbul yakin sabab lebih teu 40 mah kan tembus ka langit Allah. Pajujun penting oge ngajangdut ngadoa ngadangdut make doana. Oke sekalian bagaimana digoyang terus. Oke, sebelum kita lanjutkan goyangannya, mari kita doakan kedua mempelai semoga mereka menjadi pasangan yang abadi dunia dan akhirat. Amin. Lalu selanjutnya, inilah dia goyang domret. Terekel kalhur panggung balad dajal teh dada jeung bujal keleuweuh nyanyi goyang domret. Eta doa karek tepi kadinya ge geus ragrag deui mulu dua ka handap tepi ka pangeranna ge.
hiji tah jadi neng doakeun ku akang sing abadi sing soleh solihat duanana amin. Boga pamajikan soleh, boga pamajikan solihat, boga salaki soleh, cukup sakitu tak cukup neng tuluykeun program kadua kayaknya kumaha nabi bagja neng jeung cep lamun boga anu kadua naon wa auladuhu abroron bagja jama lamun ngabogaan anak incu buyut bawa jang ngawareng udag-udag kakai siwur katuncar mawur barapat kaleng prengkulalang lep bulan nang hare-hare nu saroleh 12 turunan kang anak incu buyut bawa jang ngawareng udag-udag kakai siwur katuncar mawur barapat kaleng prengkulalang lep bulan nang hare-hare tamun disepi ka hare-hare jauh ya kawetan ya kakulon hare-hare we tegesna bagja jama lamun ngabogaan putra anu rumah tangga puluhan tahun masing mesra oge teu boga anak mah kurang we bahagia teh leres teu kurang kumaha mesra sinada nadi tapi teu boga anak mah leweh we geuning sinada 10 tahun sudah kita berumah tangga pijil pan laguna ge namun belum juga mendapatkan putra untung sinadina bager. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa sebagai langit li cadel. Bagja jama lamun ngabogaan putra anu paralai urang mariu kagungan putra soleh palai. Boga budak mending 10 soleh mending 100 soleh. Tuh udah kompak ditanya anak mah. Jawab atuh sing lengkap ngame katuliskeun malaikat urang mariuk boga mending beunghar mending miskin karena beunghar mah kompak deh ternyata beuki karena beunghar mah hayang kabeh padahal nu beunghar teh siga nu ngeunah padahal mah udet dengekeun nu beunghar mah rukun Islam ge 5 nu miskin mah tinggal 3 rukun Islam yang nu miskin tinggal 3 hiji syahadat nomor 2 salat 3 nu miskin mah teu kudu zakat dahakna ge narima zakat lumayan eueuh 4 puasa bulan Ramadan 5 nu miskin mah boro-boro jang init ka haji jang init ka Sukamandi oge menangi nyeum timang lili mending beunghar mending miskin nu beunghar mah mun boga sawah-sawahna ditanyakeun di akhirat mun boga mobil-mobilna disoal ke di akhirat nu miskin mah ditanya teh salat nang wungkul makin loba harta makin loba pertanyaan makin seeutik harta makin seeutik pertanyaan mending beunghar mending miskin beunghar keder benar mending bari salat gitu mending beunghar bari soleh gitu Pak Jujun mah uing soleh jadi salat uing salat jadi soleh apaan dalang ai wayang mah kumaha dalang ceuk dalang saurmiratan dane panjang sinengi sabdaya uning saur miratan dan yang panjang sinenggi sabda uninga ya sabda uninga wala bakti deh ngasih ya deh ngasih ngasih ojo ketorong tumpak tung sehingga datang ingkang kawinarni sehingga datang engkang kawusita saprap tanepun antar jang ngapung ngawang-ngawang penonton ngamuk maknya dalang antar jang ngapung gatot dasa meureun ngapung mah dasar dalang kawasa gawayang geus di luhur gampang dikahanapkeun deui cek hanap teh eta ngeunahna jadi dalang teh nu beunghar soleh anu beunghar soleh mah usul zakat bijil zakat pan loba di mariuk nu beunghar seueur aya di mariuk nu beunghar tara zakat aya serius aya kira-kira ayeuna aya di dieu sina naik ke panggung cabok waing bener aya ngadengekeun kira-kira dengekeun ku gegebir sia baba Pak Jujun meuni kasar-kasar teh da uing mah teu bisa nurutan Zainuddin atau nurutan Agim teu bisa Agim mah lemah lembut saudara-saudara teu bisa uing mah atau disigan Zainuddin MJ teu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin melihat apakah dandanan kita sudah rapi atau belum, maka kita butuh cermin. Betul? 5 menit aing nyeri genggerong mata geus suara si Jujun. Dengekeun bapak-bapak nu beunghar nu kopet, sugan rat sareng teh ceulina ye.
Ari zakat teh ngabersihan harta. Jujun meuli apel di pasar tong makan di dahar. Apel di pasar malah banu nyepeng loba kuman kumaha heula lamun can di kumaha deus di dahar bisi nyeri beuteng. Harta nu can di zakatan teh harta kotor. Mun eta pare can di zakatan geus didahakan maka eta harta pare boh naon wae harta nu di dahar can di zakatan eta teh sabeuna ngadaharan barang kotor. Insyaallah moal manfaat dihakan ge bakal jadi penyakit. Mata tehnya lu beunghar kopet mah penyakit teh gapalang. Stroke, darah tinggi, paru-paru, jantung, diabetes. Dan miskin mah anu kitu penyakit jelema miskin jelema fakir mah roromeheun sasah ngaleun naik seutik pupundakan elit seutik bisul bener tak? Pak Jujun cenah beunghar mah ngeunah beunghar teh ngeunahna naon sih jadi jamba beunghar mah dah heureuy beunghar dunya mah innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa annad darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu kehidupan dunia mah heureuy maknya nu beunghar teu meunang dahar daging domba kunaon Kang Haji teu daging domba darah tinggi cenah beunghar ngalebok daging teu meunang elek keneh ku tukang macul timiti hulu teri pa hulu domba dihakan tara gering maknya nu beunghar hese sare memang boga mobil mah ker hese teh meuli kerek nah geus boga mobil nu ngelotrak ke kana garasi mending ngoreja bangsat pugu ucing pasea ari harta atuh Pak Jujun beunghar mah ngeunah barang hakan ari ngeunah tapi ka mana dengan semet dieu ngeunah mah dahar genyer tapi ka dieu dahar sampe tapi ka dieu dahar cau tapi ka dieu dahar dodol tapi ka dieu dahar jeruk ngan tapi ka dieu ngeunahna teh dahar appetizer tapi ka dieu dahar tenderloin tapi ka dieu dahar garden blue ngan tapi ka dieu geus ngaliwati koro mah kahanap jadi tai kabeh mata lu beunghar bener mah mikir daripada 100.000 jadi tai kabeh mending bagi dua 50.000 jangan sian beuteng 50.000 ningali masjid can anggeus ka masjidkeun ningali fakir miskin bayatan can dahar acan bere dahar ningali madrasah bangunan eta nu beunghar bener hanas pamajikannya direuncuman emas pikasiku emas tadi leumpang lagi kuat ka kieu udah teu bisa nyiku dan emas tapi ka dieu anak we dibere mobil hiji sewang egel tuh teh paeh nu beunghar kopet masyarakat keprok mu puas pamajikan dikawin deui batur geus luar idah mah anak nanu dibere warisan parbut deui pas saya parbut warisan terus aya anu ngabela maneh mana makanya lu beunghar salat lohor jam 2 kunaon Kang neme salat pamong ningali nu damel cenah teh beunghar makanya jelema beunghar diatur ku pagawean mun bener ge beunghar pagawean atur ku maneh teuing sia sugan nerat seleng teh celina nu beunghar kopet teh sugan soleh balik ti dieu amin nu beunghar kopet mah Pak anu beunghar soleh mah Pak usum kurban keluar kurban pan loba nu beunghar teu kurban kamarinya komo mun dipenta anak si Nabi Ibrahim Ismail teuteuk pencit ku maneh siap dipencit Nabi Ibrahim lamun jadi mana Nabi Ismail dipotong hari tada urang teh kamari teh kurban teh kudu teh motong anak pan wae ku Allah digentian ku naon ku domba kira-kira lamun Nabi Ismail dipotong berarti urang teh kudu motong anak kamari teh kira-kira bakal anu mencit mah boro-boro mencit anak mencit domba ge ngitung keneh alah domba mah kering mahal 800.000 1 juta ulu sapi mah komo elu lebar ngajadaog ge nu beunghar teh nu paling pika sabeun ngajadaogna teh diharap dina teras nujuran Kang Haji ngadaguan basugan we bagian kurban sakitu manya jelema beunghar ngadaguan daging kurban kan balaku tak pantes sa RW teh kurban dengan 2 siki domba teh pareot coba dihakan ku panitia saware bener tak? Panitia malah dari sawar yang lolobana timiti hulu pika hampuran dilag-lag ku panitia nu beunghar dikirim daging alus nini untuk naloncer tinggal hiji dibere kerewedan sari ngegel beletok untuk menang ngawet-ngawet 1 tahun teh raya bung membawa sengsara nu beunghar soleh mah pan usum ka Mekah ini ka Mekah pan loba nu beunghar can ka Mekah di dia masih haji doakeun para haji di dia sing jadi haji jadi amin sing jadi haji jadi aya jadi haji aya haji jadi haji mah kuncina duit boga duit daftar ini ka Mekah manasik di ditu jadi haji nu susah mah haji jadi haji ka Mekah haji jadi di dieu da eta mah loba ayeuna mah loba haji tomat ustad mereka Mekah tobat balik di Mekah kumat mereka Mekah mah leweh jangan lu ay balik di Mekah leuwih edan kalakuanana loba haji kitu bener tak balik di Mekah kalau lege gue jadi haji teh heuh teh ngomong teh jang batu da inget haji mau disebutkan sama barakali habis dimajarkan gede hulu pokoknya unggal tahun saya jujur mun teu 1 tahun sekali minimal 1 tahun sekali ke Mekah maksimal 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 3 kali ke Mekah
tangke Juni bisa rek milu hayu ka Mekah kemarin Ramadan balik di Mekah. Tapi kan ukur semet jadi haji susah aja jadi mah. Kayak Haji Halimah hasil jual beli iman lupa-lupa. Di Subang mah Haji Wahyu menang bana sawah payu. Haji Mansur aya halaman digusur Bekasi eta mah lobana mah. Loba Haji Tarso ge loba tara salat. Haji Burhan aya teu kop ningali bujur teu tahan. Ieu mah lain ngaran tong kasinggung sia nu goblok ngaran. Lain ieu mah sikap. 12 kali geus ka Mekah ningali bujur bika ngolotot. Aloh itu awewe meuni kijang panter. Naon ji kijang panter? Kijang panter kaki panjang pantat muter. Inul kali. Itu mah awewe teh meuni KTP. Naon KTP Kang Haji? Kolot tapi pulen. Ampun aing. Aya Haji dulu masjid, kedul ka masjid, gogobrok deukeut masjid, can pernah nolol ka masjid. Pernah sakali peden adan alus, adanna juga di Mekah. Adan Mekah teh kumaha Ustaz? Oke yeuh. Tuturubun sugana mah di Mekah sugana rek salat da beda aya adan di Mekah tuturubun ka masjid sugana rek salat pek teh nolong nu adan balik deui we eta mah Haji Jubaedah mun awewe mah balik ti Mekah teh ibadah Jubaedah nya baju nimba jeung mah wadah. Allahu Akbar lain salat kali nyanyi lek secolek omo banyak bersihnya lek secolek omo asyik nyucinya cek salakina mana kali nyanyi lain salat da masyaallah aja gelo doakeun haji di sing jari di haji jadi amin alias haji mabrur mabruroh amin ya Allah ya rabbal. Ditanya beunghar miskin mangarang ditanya mah caricing hei urang karep Mario boga budak mending 10 soleh mending 100 soleh mending 100 Pak Jujun seueur teuing. Nah, amun seueur teuing 100 ge da soleh. Lamun pertanyaan Jujun ge, "Hei urang Mariuk boga anak mending hiji soleh mending 8 bedegong?" Mending hiji boga anak 8 edan kabeh nu kahiji ge sosolontodan aing ada kok. Jinaon eta? Ngazaan aing. Iya we. Cing tong ganjel aing muka lah yang ngazaan. Heze doal. Aing ngazaan cing. Ini biangnya. Sherina Pediasur dengan ayam arbut terusum yang ayam nama aka ayah kene di Mariuk nusok mabok ayah jang nya ngabeja lah Pak Jujun dah saya mah tersalah tuh Pak Jujun tersalah saya mah minum sabab aya arak ayah sabab aya pabrik ayah sabab izin pemerintah jadi salaman saya pemerintah jika heula teh ngomong teh ieu urang balikeun ayeuna lamun pemerintah nyeun pabrik sagede kabupaten Subang legana tapi eueuh oge jelema nu nginum hiji-hiji acan bakal payu mah bakal maju mah pabrikna bangkrut nah sababna pabrik arak di Tangerang beuki maju sabab dihakanan wae ku sia mata kamu nek cager ulah karena batur niatanna tina diri sok didoakeun sing calalageun amin bisi mane keur mabok modal badal kumaha mun keur mabok pae aing adok cepet modal emang sih harapan malaikat bisa nyanyi tanya ku malaikat marabbuka anggur merah bisa gitu malaikat gemes di dagor huluna bak dahsyatnya beuki geuleuh malaikat ditajong bokona bak teganya Mas ayeuna mun anu ngajak mabok cek kuing nyanyi ayeuna mah mabok euy moal aing mah dulu aku suka padamu dulu aku memang suka bantuan atuh ici ya gitu dulu aku gila padamu dulu aku memang gila sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku sekarang takut mau takut mau sekarang takut sudita
tah kitu bantuan eta teh ngapalkeun tataan ge 3 bulan cek pamajikan teh ari ayah cenah naonan tataan we cicing mamah ieu teh piduiteun kaiji gawena abok nu kadua gawena teh ngan jisong mayong kieu-kieu meuni nancep eta leungeun muter sok ningali nu gapleh cek aing mah kalabar-labar waktu eta leungeun diputer-puter ka luhur padahal mah kitu keun atuh kartu teh meh tereh ieu mah da lain muter geus ya eureun tukang gapleh mah sok gancang paeh sabab gaweuna silih paehan modar sia sia ge ku aing modar tuka tilu boga anak teh jadi sengseong apa sengseong dongdot apa dongdot WTS ibu-ibu di dia mending jadi WTS mending jadi awewe setia setia mah selingkuh tiada akhir WTS mah wanita taat suami tertib boga anak nu kaopat tukang gelut nu kalima tukang zina naudzubillahi min geletuk ke ibu mau tinggal hos bapak tinggal di jero kubur ibu jeung bapak geus gogorokan butuh doa budak soleh sok rasakeun kemun maot Jun Ahmad engkos ikin eman tatang ipah anah maisaroh nining titin imas terlem nasiem sayem aya kabeh aya dasar mariuk segala aya ek nang anu eueuh aing mah ngapa urbah perasaan memboga anak teh 8 tapi naring di jero kubur eueuh nu ngadoakeun hiji acan da itu boga budak loba budak nangan edan kabeh rajin teh init ka kuburan indung bapak satu sakali rek lebaran batur mah di kuburan indung teh luhureun kuburan teh ngadoa ieu mah lain nyabutan cukuti mimiti nu cikapi kan nu bungsu nyanyi we da teu beuleuh ngadoa mimiti nyanyi aku relakan kepergianmu bila itu yang kau pinta oma ici tulikeun da eueuh sarmila di mah ici hae tulikeun ku adina nu kadua eta mah leuwih edan ngarok teh sorana serak-serak becrek 30 menit aku di sini Allah jamrud tulikeun teh kudu katilu eta mah irung ditinik jika muning ditenok nyanyi rada ngepop Sepia malam ini ku takkan pulang janganlah kau tunggu daku demi cintamu Sheila on Allah ditulujul teh dorojol teh numpang bungsuna sugan teh harapan terakhir rek ngadoa teh beluleun beuki edan leuwih ti lancek-lancekna bari budak gila huluna bari nyanyi padokon jempi-jempi kan aku agar si Lela makin cinta padaku malaikat gemes kali kubur cek malaikat Omad bin Ujub abdi malaikat anak sia datang kabeh alhamdulillah malaikat nyanak doa boro-boro anak sia mah teu beuleuh ngadoa nyanak doa malaikat mawa bah dukun tisi alam cedet kana huluna beuki ripuh bisi teu percaya kana omongan Pak Jujun anu jiga bari heureuy pek urang mariuk maot ti heula Jujun paneuri atau ngame adil urang barikeun Jujun nu paneuri urang mariuk ti heula urang mariuk bakal maot Pak Jujun bakal maot heula urang mariuk heula Jujun alas ya Malek dari aing dionang ka dieu tinggal ku aing mah dicoret. Lain kok tong ngorowok kitu. Dina nyana ge atuh meuli kitu aduh ampun aing malek deui. Lain aya kadua-duakeun jujurna sing panjang umur, sing sehat, sing salamet, sing getol ibadah. Urang dia ge didoakeun ku jujun sing panjang yuswa sadana sing jara di ahli ibadah. Jangan manehna mah amin jangan aing mah henteu nya. Doakeun jujun sing panjang umur, sing salamet, sing soleh, sing getol ibadah. Gitu atuh. Naon teu meunang ningali jam ieu jam saha ieu kajian kur bogana ieu usil pisan teruskeun moal capek saha nu capek keun bae Jujun capek karunya teu ka Jujun tuh nya cek aing ge jelema ayeuna mah ajengan pae ge kajeun geuna karunya teh Jujun tuh matak neng cep didoakeun ku akang gancang mitembean pek gancang gerak keureuh ngame gampang bareuh supaya neng jeung cep gancang boga turunan anu sok amanati akang yeuh ping-ping cak-cak ping-ping toke papang hulung momotoran rapecak peting engke bisi kaburu kotoran nah Jujun capek karunya teu ka Jujun tuh nya cek aing ge jelema ayeuna mah ajengan pae ge kajeun geuna karunya teh Jujun tuh matak neng cep didoakeun ku akang gancang mitembean pek gancang gerak keureuh ngame gampang bareuh supaya neng jeung cep gancang boga turunan anu sok
amanati akang yuk ping cak ping toke papang hulu mau motoran rapet cak peting engke bisi kaburu kotoran. Nah segala ayah heuh aya mah aya pop aya rock aya dangdut aya coba penting mah dangdut hungkul rugi puluhan juta ke mana aing majikan solihat salaki soleh anak turunan soleh can lengkap neng cep teraskeun nu katilunya wa khulatu ma'as solihin dawuh Rasul bagja jama lamun ngabogaan batur campur batur gaul tatangga anu sobat dalit batur gaul anu Cep Ahmad ahli ibadah amin neng Afifah ahli ibadah amin ai jelek teh nyeun imah gagabah asal jadi tengah peuting keur sare tibre anu gegedor ka bumina keluar get out cek neng Afifah ka Cep Ahmad Ahmad eta nu gegedor nya riksakeun atuh bade cek Cep Ahmad kana kolor nah sababna Ahmad cek kana kolor nah besar deui atuh teh bener sabab keur teu make kolor di otakna kan atuh balik wae omes si otak mesum wae gede mana bulat jeung bener gede bener sabab bener mah teu bisa diteureuy bulat mah bisa kena diteureuy bulat jeung ku aing tara aya jelema ngomong diteureuy bener jeung ku aing mah tak bener mah gede cek kana kolor sabab keur teu make kolor begitu muka panto ternyata nu gegedor teh polisi eta polisi geus teu make selamat malam acan jol nunjuk kana cukang ilung Cep Ahmad maneh si Victornya abdi mah Ahmad Pak Victor Ahmad abdi mah Pak rek Ahmad rek Victor milu ka kantor polisi jam 2 peuting Cep Ahmad digusur ka kantor polisi nah sababna ternyata eta polisi keur dititah newak rampok anu ngaranna si Victor nucet penelitian imahna belah dinya salah newak polisi teh Victor dimaksud penjahat teh mah imahna nu pagigir-gigir jeung Cep Ahmad tapi tong nyalahkeun ting polisi mun polisi salah newak bongan Ahmad nabetna tangga jeung rampok kahartos maksadna matang aya we papatah tong sok gaul jeung tukang dagang tarasi masing teu beuki tarasina bauna mah bakal kacepretan pemuda urang Mariuk tara mabok eta rojol teh urang Subang rek adon mabok geek we di jalan di dieu teh urang Subang rek mabok teh ai pek teh urang Mariuk bet pipilueun ngariung wungkul imah milu ngariung ulah nyepeng botol arakna model kieu komo muka tutup botolna model kieu mah komo pipilueun minum model kieu mah ulah ieu mah milu ngariung wungkul eta jol teh polisi rek ngewakan anu mabok dan nu ngariung ge bakal katewa pada abdi mah teu mabok jelaskan dari kantor digusur kabeh ka kantor geus di kantor polisi titah ngangah sia hah beuteui coba deh jengkol teu puguh maneh mah geuning mulai bak nyeri beuteung nyeri beuteung coba maneh alkohol berarti maneh nu mabok nu hiji ditewak nu tiluan dibalikeun tapi pana nu tiluan oge katewak heula dabongan ngariung jeung tukang mab tuh si Tommy Soeharto dabongan ngariung jeung tukang mab tuh si Tommy Soeharto ditewak apa di Maya Rumantir dipanggil Ida Iyasa dipariksa Yani Rahman digeroan bongan naon eta artis anu eta digeroan sabab bobogohan jeung Tom coba lamun bobogohan jeung Jujun apaan aya tuluy hari gaul tujuan tukang dagang minyak sengit masih teu kabeuli minyakna sengit tambah bakal kacepretan tuh aya kepangadongeng neng si teteh si akang keur sare tibra jam 2 si teteh ngaguyah-guyah tara-tara si teteh mah neng tara ngaguyah-guyah siga ibu-ibu di dieu ka salaki teh ikin hudang ikin jaba nyebut ngaran jaba ngaguyah-guyah papun si teteh mah turutan ku neng si teteh mun ngagingkeun akang tara kitu neng Afifah kulamei dicaketkeun kana cepil teh ya Ariyah teh ayah atuh Pak Jujun bau heos pede aja lagi kan geus make fresh mouth awaknya geus sengit pakai Axe Afrika kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah anda Axe hari-hari teh lain neng ngaguyah-guyah pasti teh mah lamun hese ngehese urang sok diantelkeun lambeina mi lembut teh ka dieu teh bener mah heureun jijeun ieu mah sok ieu ya ngan harita ngaguyah-guyah harita mah ya jam 2 beurang kuring ngoreja mah aya naon rampok teu percaya maknya jam 2 aya rampok ngan ieu pamajikan pias wah heueuh sagede wing teh
cek karena kolor sabab ke teu make kolor. Jadi muka lomari da kuring mah di imah teh bapak lomari jeung pamajikan bisa sabab sok sieun campur wing mah leuheung campur luaran mah mun geus campur jeroan wing sebel. Da aya barang awewe nu pang ijid-ijidna Ustaz, aya barang awewe nu dipake ijid ku wing geuleuh ningali eta mah segitiga awewe. Itu barang wanita yang paling saya benci itu. Jujur malah mun ini kayak di popoyan aya segitiga awewe nu di popoyanna kajen teu jadi ngaliwat kadinya kajen neangan di jalan sejet. Da pamajikannya mun rek sare sok ditanya ku kuring mah make kene segitiga teh cek teh lamun masih kene make tidak dicoplokan kuing so geuleuh teh ngahalangan lagi kutan kadinya los bebe muka panto kuring nempola tina gordeng di tempat teh duareun panto teh lalaki jangkung gede meuni kaset ngan hanya ka pinuh ku tato paingan pamajikan reuaseun cek kuring teh kuring teh wa kamu kapan toh rada gager nyuman heula we da ka imah ajengan mah bor-boran tatoan anu teu boga kopiah ge nginyeum heula ari ieu ka imah ajengan muka baju mau make tato alah reuas sabangsa ni ilmu panu mujab pamake dibaca heula jurus kunyuk melempar buah siap pukulan matahari siap saras 008 siap geus sagala siap karek panto dibuka kuing mungkin dibuka langsung digos di cyber di perang psikologis cek bahasa legeng nama cek urang dia mah digos cek urang Garut mah diporongos oncom begitu dibuka langsung ditunjuk kuing saha nah habet kitu apan jangkung hari uing mah pan nangtung jeung diuk eueuh bedana berarti saha pan eta teh aya dek tinju geuninga sok aya ngadu pangabaran tinggal mik tisan murek tinju geuning panonna teh kieu tinggal beungeut lawanna penting teh gos teh dina gelut mah eleh gos mah jiga dongeng tuh pamajikanna nyeleweng salakina biasalah awewe lieur teh selingkuh ai pas kolorna tinggalin lalakina teh salakina datang nyai kolor saja itu nu aa leutik lain mah itu mah gede masukun lalaki saja ngaku sia akhirna pamajikanna ngaku menyaca abdi teh nyeleweng jeung tetangga cenah bieu anu anyar pina ngamuk disiksa pamajikanna bari ngasah bedog dipencit sia ku aing lalakina genep jam ngasah bedog geus nyempring bedogna gancang dikaita kolorna teh tuduhkan saya mana tuduhkan pajikan anak gagedor keluar pas keluar jangkung gede jelema kan leutik malah gede geuning tapi da masih kena boga bedog tuh tunjuk heula mana jinah jeung pamajikan aing heeh itu na wani da leutik teh heeh cenah aja kelut ieu kolor tinggalin jadi bedog meunang ngasah genep jam teh ngan ukur pake nganterkeun kolor mata tak uing boga lalakon eta jadi harita ge digos heula kuing saha sugan terek nonyok kalian cium tangan pak abdi cenapa santri bapak kek da teu boga santri tatoan wing santri kuring di Garut aya 300 urang nu tatoan santri mitoha di Ciamis aya 2.500 kurang lebih nu tatoan santri kuring di IAIN aya 10.000 leuwih mahasiswa eueuh nu tatoan hiji ge kek santri bapak di mana bapak mah moal kenal cenah ka abdi waktu bapak sok ngaos ka suka miskin Lebak abdi teh cadidinya apa ngobong 12 tahun maksudnya mah di penjara jadi suka miskin teh LP manehna teh maehan jelema 2 dihukum 12 tahun 4 tingkat mobil 8 eta imah tatangga imah tatangga Ustad imah uing mah nu gigireunana nu esna jadi nama aya mah jadi 28 RSS SSSS 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 rumah sangat sederhana sisi susukan sabulan sekali setor susah santai sempit sekali seseleket selesai sholat setik sepena sukun rasaat susah senggama susah tenang sama-sama jeung pas sedak-sedak cek simguling teh nah maneh betatang ka diejang lain balik ka imah maneh da urang Banjaran atuh pas cenah abdi balik di kateun abdi mah edan deui da abdi gelo teh kieu teh kabawakeun lingkungan sugana justru abdi ngiring ka bapak teh bade babalik pikir sugana kacanakeun sae cek kuring teh heuh atuh kitu mah dibere kopiah urut jeung batik urut napa lurah beti badan urut nu anyar mah teu boga eta ge ngirim THR ti Bogor lain urang dia di mana teh urang di mana THR urang Bogor ieu mah nyaho ka Jujun tina kaset tina TV meureun pangincan alamat apa ngirim THR dibuka teh batik sutra meuni hade ngan pas dipake nyarekan wae koplok da sakieu jadi kokoplokan panjang teuing eta batik kukuring dibikeun kasih eta menipas budak kaset keur memang kaset bersih bodas make batik sutra make kopiah ti uing wah ganteng gagah diajak ngaji eta budak uing ka Jawa Tengah ka Banjarharjo urang Jawa mah nyambut ajengan teh pan teu cara logog jiga urang Sunda
ngejejer nyebut anjing teh urang Jawa mah tuh narangtung teh cerita di karpetan disambut lagi make hadrah make ben sabok tagoni dendeng cari hubung tangan eta kasim kuring di tempat teh katukang si eta ge keur diciuman leungeunna eta budak boga keur di penyaratan utatuan ustad keur diciuman leungeunna sing bade naros ka urang Mariuk sababna eta budak bet diciuman leungeunna tah barengna jeung ustad barengna jeung si Jujun dianggapna teh tangan kanan Pak Jujun belum tahu dia lamun dibuka bajuna tato sawak-awak eta giliran Jujun ceramah di luhur panggung si eta mah di imah nu boga hajat barang dahar we biasa meureun di penjara mah bebas enon di alas ari harita bebas teu sidikna kueh delehna gerek di dahar apa kueh deleng ning umah anak aya teu tah deleh we wungkul ulah sok hayang kana kueh eta mah sabab moal dibikeun boro-boro ka urang Mariuk ka uing ge ku Pak Unar teu diasongkeun dan biasanya mun teu diasongkeun sok dibahankeun biasana apunten Pak Unar kata ngamurek mahnan ajengan tong diasong-asong kana leungeunna sok era teh makanya mobil diparkir di ditu hayo mau dus di dieu jelema narempo eta teh ngawiwirang Pak Unar emangna uing ajengan dus tak usah nya mun aya kaingetan mah lain kitu carana tah ayeuna jelema kan keur nari-nari ka panggung kabeh Pak Unar mah gancang ditahan pagawe heug jalan tukang kana mobilkeun apunten kana Pak Unar tong dianggap ieu mah heur jadi tong dianggap heur Astagfirullahaladzim. I'm sorry Mr. Unar, just kidding man. Jangan dianggap ini hanya sekedar main-main. Jadi tolong oleh Pak Unar jangan dianggap main. Naon? Kita kumaha Pak Unar we beut asa ulah nu hasem. Tunainya. Yo, kembali kita canda saja barusan mah. Yo, Neng Cep, doakeun ku Aka. Lamun bumen-bumen cari lingkungan anu soleh supaya Neng Cep kacanakeun kieu contohna ieu sa RT teh 30 suhunan 30 kakak 28 suhunan sok ka masjid berjamaah anu sasuhunan tara gara sok cicing di dinya da bakal daek ka masjid daerah sosorangan tara ka masjid leres na sa RT 30 suhunan 28 suhunan tara ka masjid nu sasuhunan sok ka masjid gara sok cicing di dinya saminggu we di dinya aya bahan eureun ka masjidna sabab capek keung sosoranganan eueuh batur ka masjidna jelema opatan hitut saurang teh hitut tiluan sanu era nu hitut keur ngariung opatan jauh cekuk siap oh ini tadi ini mabek ini maledak oh pada ngekea ayeuna jelema opatan hitut tiluan teh hitut saurang sanu era nu teh hitut keur opatan ngariung jauh lembut nu hiji cicing wae buru atuh gerah hitut saurang nilai si orang eta opat jelema teh keur lomba pagede-gede hitut pemajikan solehat salaki soleh anak turunan soleh tatangga soleh cekap dugi kadinya dan cekap kirang kene hiji deui naon Neng dawuh Rasul wa rizquhu fi biladihi bagjajal mah lamun rizqina deukeut ulah ieu mari imah di Mariuk ai sawah di Singapura Pak Jujun tong heureuy ari sawah teh maksudna mah pakasaban gawe piduiteun nah Pak Jujun buat menik itu nggak ngimpi akan kuring dionang ke Australia ke Singapura ke Malaysia ke Hong Kong tak kamari bulan September anyar kene lain dionang kurang Hong Kong Cep Ahmad akan kaditu teh jeung si teteh dionang ku urang Indonesia nu digarawe di Hong Kong pun mojo mah ngobrol jeung mari sahak pan opatan kuring mari sahak pabacikan menik teh asisten mari sahak eta keur ngobrol di hotel eta uing ngadengekeun pun bojo ngobrol jeung mari sahak cek pun bojo teh baica ada apa Bu Kiai? Perasaan kita tidak di Hong Kong ya? Emang perasaan di mana gitu? Perasaan kita sedang di Jawa Timur. Rek perasaan tidak asa di Jawa Timur kumaha tuh udah 30.000 tenaga kerja wanita nu di Hong Kong teh usah dasar eta teh urang Jawa Timur kabeh. Di tengah kota teh tempat teh si Andi Lau Jackie Chan. Oh, lembur si Jackie Chan mah. Teh teh aya Taman Victoria ngaranna teh. Mun poe Minggu urang Indonesia unggul di dinya mah nu ngaliwat anu naon cek asarna pangih didinya subhanallah kuring wawancara jeung hiji jelema jeung hiji awewe neng sini udah berapa tahun di sini 7 tahun cerek Kiai wah
Udah berapa lama ya? Saya bilang, gajinya udah gede dong. Alhamdulillah Kiai, katanya saya bisa menggaji lagi yang lain dengan gaji saya. Berarti kan gede. Enak ya Neng? Curut-curut dengan Cipanonan. Kenapa saya bilang menyinggung ya pertanyaan saya? Maaf kalau saya menyinggung. Enggak Kiai, enggak. Cuman saya itu sedih aja. Meskipun saya banyak duit di sini, tapi bagaimana mungkin saya bahagia? Tidak total bahagia saya. Kenapa? Anak saya Kiai, oh udah punya anak, udah Kiai di Surabaya. Saya udah 2 tahun nggak ketemu, Cipanonan lewe. Jadi bahan ceramah ayeuna. Dipikir kuing bener cekolotnya, tetap tebagja. TKW, tenaga kerja wanita, mudah duit juta-juta. Ini ke Saudi Arabia, bari jauh jeung kulawarga. Hatena mah marojengja, nu kitu lain bahagia eta nu kitu, lain bahagia eta nu kitu, lain nyanyi kabeh teh nyanyi mah eureun aing ceramahna. Ayo bareng. TKW tenaga kerja mudah duit juta. Ini ke Saudi Arabia, bari jauh jeung kulawar. Hatena mah marojengja, nu kitu lain bahagia eta nu kitu lain bahagia eta nu geugeunaan. Nu nama tetep anu cekolot baheula, ai kolot baheula ku palalinternya 2 kecap tapi patri. Kieu cenah jang nu ngeunah mah hirup mah Cep Ahmad Neng Apipah. Butrak batrek katungguan budak letih kaadian eta nu ngeunah. Naon cenah ceu ayo nyanyi ceu ayo. Nuhun teu awas ya ceu, bukan balik ti dieu mali toel geus lakina ayo. Kumaha coba? Butrak batrek katungguan eta budak letih kaadian. Kieu maksudna orang jelaskeun. Butrak batrek katungguan. Kieu contohna. Imah di hareup aya lahan gede jieun warung. Wasarda nu deket ka imah we anu bisa dikelola ku urang jeung ku salaki. Ini ka grosir ka Subang buka jam 8. Neng Afifah jeung Cep Ahmad muka breg nu balanya urang mariuk resep balanya ka Neng Afifah jeung Cep Ahmad na saja bati kasep jeung geulis teh someah dareh deh ramah kanu barang beuli pan resep ibunya kanu warung nu ramah mah nya. Model uing no salon resep ka warung Cina sabab warung Cina mah balalageun milih teh mubak heula tara ditanyakan we. Bawa bangsa urang kareken torojo geus mau apa? Kareken torojo geus mau apa? Masih gak dinyegag wae. Da eta ramah siga nyinok tukang karedok di Garut. Unggal poe dagangan nyinok laris. Bala-bala pisang jeung nu amis-amis, lain peda rupana geulis. Kaditu ka dieu budina manis. Nyinok tukang karedok, aya laguna ge. Cek budak teh, "Mas, Bapak hayang karedok." Engke heula urang meuli ka Nyi Enok. Masih Bapak hayang ka Nyi Enok. Lurus tujung sia teh heng digaplok. Bro balanya. Ai jam 11 hujan gede. Cek Cep Ahmad jeung Cek Neng Afifah. Ah, mah hujan mah ah. Kewe urang ngadaguan raatna turuban heula bisi kacepretan dagangan. Tutup heula warung teh ngadaguan raat hujan. Ta eta teh istilahna teh cek basa Sunda mah butrak batrek katungguan. Mimiti we tiris meureun Cep Ahmad teh tual toel ka Neng Apipah. Ip. Apa sih Ip aja? Ada anak urang nu kahiji geus sabaraha tahun nya umurna 5 tahun, pantasnya mau diadian. Nah, program kedua budak leutik ka Cek Neng Apipah teh, jangan ah tante kenging Neng. Tos janten caroge mah Neng teh ka caroge teh kedah tumut. Jam sabaraha wae nu ngaran awewe mah ibu dengekeun sia ibu kudu ready to use. Awas menang heureuy ye. Lamun jam 2 ibu ditoel ku salaki kudu siap Neng Afifah. Awas teu menang lawak. Ieu ditoel ku salaki teh mah kadeut mali. Jangan lagi kau dekat di diriku. Jangan dosa. Pajudun cek sadosa cek hadis. Idza da'ar rajulun ra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anat al-malaika hatta tusbiha. Di mana Neng Afifah gitu nya digeroan ku Cep Ahmad diajak sare Afifah kada nolak ka Ahmad, penolakan Afifah nyababkeun Ahmad amak, maka amakna Ahmad nyababkeun malaikat turun kabeh ti langit ngalakna eta awewe teh ka subuh. Emang puasa sunat kayak kudu bebeja Pak pada puasa sunat khusus wajib pada bareng jeung salaki Pak pada puasa sunat abdi nyener Senin Kamisnya masalahna kudu bebeja bisi salaki jam 12 aya kahayang lamun bebeja heula mah meunang jam 12 mah sareyu Pak apa nabi teh nuju saum tadi nyunkeun widi tapi lamun ibu teh bebeja heula jam 12 salaki aya kahayang kudu taat ka salaki wayahna teu meunang tanpa reserve kudu dibatalkeun puasa sunat tadi ya ajaran ieu
Dan kesalahan neng malah ngabakti we ka salaki surga bagian neng. Amin. Awewe mah eueuh deui bakti ka salaki surga bagian nana. Amin. Ibu keur masak di dapur. Ikut dicaritakeun mah. Ieu geus umroh ka bencan. Geus umroh acan. Hayang beunang-beunang ganjaran umroh palai. Boga duit teh? Teu kudu duit. Kaulaan salaki. Sakali ibu ngaulaan salaki keren ridho, sarua jeung sakali pahala umroh bandinganana. Contoh, ibu keur masak. Cek salaki teh. Coba cek ke Ahmad teh. Pip, ukeun kopi. Neng Apipah gancang tutur. Mangga. Masalahna tinggalkan sangu dan sangu macan kaluhan di dahar ku salaki, tapi kopi geus dipenta gancang kocek, gancang jieu, gancang dikeun bari somea sok pilih kira kopina kirang gulana sok ejal diantosan ku Apipah. Eta teh bari somea kitu teh bari ridho ngalaena salaki ganjaranana keur awewe mah sarua jeung sakali ibadah umroh. Lain ieu fadilahna. Makanya ibadah umroh teh nyium hajar aswad. Sekali nyium hajar aswad teh 70 dosa leutik murudul tina awak urang. Pan loba nyeun dosa leutik urang teh bener teu? Dosa gede ge balatak. Nah atuh ayeuna mah ibu mah teu kudu ka Mekah, cium we salaki. Balik ti dieu tangke 200 kali. Jontor sugan bibir. Niat abdi rek ngaleungitkeun dosa-dosa leutik. Ngan bingung nama lagi kidana, ngan bingung nama maka pi omongan lamun salakina teu milu ka dieu. Pak, dieu. Aya naon mak dieu. Aya naon rek ngamalkeun ilmu ti pajujun. Ai barang geus teu kejot. Cek salakina nah sia mah balik ngaji teh jadi gelot. Mataknya ari ngaji ajak jeung salaki bae ilmuna katarima ku kabeh. Jadi mun ibu geus jeung bapak mah aya ka dieu engke balik ka imah nyium teh bapak paling seri ngamalkeun ti pajujun sakitu ngana teh. Jadi kitu neng, gampang ke neng mah surga mah ngukur ayat di salaki. Sok ngaulaan salaki anu sok. Da salaki pika sebeleun mah tukang mabok tong dikaulaan menta talake hulu ngajukeun talak wajib hak malahan di pamajikan da Rasul. Jadi omat ulah nolaknya mun jam 2 ibu ditoyok ku salaki daripada amok-amokan kudu mali. Meong. Atawa kieu kenapa? Gatel ya. Pajujuna tuh da keuheuh cenah abdi teh manya kena kudu taat abdi ka salaki keur sare tibra ge nya mah kudu ngalayanan. Bener kudu kitu. Atuh pajujun ai keur sare kumaha? Lamun mung diganggu make otak akalan memeh sare dahar jengkol heula sing loba. Sarena salaki tongongan sarena. Lamun jam 2 noelan mah sing pas kana cukang irungna mali. Ya insyaallah geura salaki bakal kabur. Mun kabur tewak leungeunna. Kunaon pat teu jadi siah bau isuk dewe teu nafsu. Ibu mah hees dewe teh ka subuh. Ieu ngomong jika babala bonyangan ti tadi kerja mah cerdas mah dicokot coba anu sok jadi masalah dina rumah tangga naon mun teu anak rezeki da loba jelema berontak gara-gara salaki teh gablek gawe bener tah? Da loba budak berontak gara-gara anak narieut bener tah? Ayo nama kabeh kumpul ku Nabi Majid tadi di balik gambaran pamajikan solehan salaki soleh anak turunan saroleh tatangga soleh rezeki deukeut cing kira-kira naon deui nu kurang lamun geus kitu sadaqta ya Rasulullah betul apa yang kau sabdakan ya Rasul lamun eta opat kapimilih ku neng jeung cep geus tomanina tinggal we neng jeung cep teh nyiapkeun diri keur balik ka Allah nu maha menciptakeun diri supaya urang balik ka Allah teh mawa harga diri amin dan opat cek Pak Ustad mah sing kapanggih kabeh kumpul panganten baru nu keur barunga sing kapanggih ku panganten bali nu keur baringeun supaya kabingung urang teh diganti ku kabunga sesuai jeung ayat nu dibacakeun ku simpuring tadi. Awaskeun deui ayatna Ibu tong. Sing panjang sing pondok, sing lami sing sakedap Ibu. Jadi ibu-ibu di Mariuk mah resep teh kanu panjang sareng nu lami kitu nya. Wa min ayatihi an khalaqalakum Demikianlah buletin malam kali ini. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Saudi Imam Mariuk, saya Jujun Junaidi bersama Desi Anwar mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang.
Alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nu parantos maparin kesempatan urang sadaya kanggo kumpul dina rahmat sareng inayahna. Salawat sareng salam mugia tetep ngalimpah ka junjunan ulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana sareng ka para sahabat sadayana. Dulur-dulur anu dipika hormat ku Allah, saeutik abdi bade ngampeurkeun ngeunaan kabagjaan sajati. Allah Subhanahu wa Ta'ala parantos ngajelaskeun dina Quran surat Al-Furqan ayat 74. Ya Rob kami, pasihan ka kami istri-istri kami jeung anak-anak kami jadi paneduh panon, sarta pasihan kami janten pamimpin keur jalma-jalma anu bertakwa. Ayat ieu nuduhkeun yen bagjana sajati teh aya dina pasangan jeung turunan anu soleh. Pasangan anu soleh bakal ngajaga iman urang, turunan soleh bakal jadi amal jariah nu ngalir ka kolotna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ngadawuh dina hiji hadis sahihna, apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hartina naon? Hartina mun urang boga anak soleh eta moal ukur jadi kebahagiaan di dunia, tapi oge jadi tabungan di akhirat. Saterusna bagja oge lamun urang boga tetangga anu soleh. Dina hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Ieu nunjukkeun yen tetangga soleh teh nikmat anu gede, sabab hirup bareng jeung tetangga anu hade teh ngadatangkeun keamanan, rasa nyaman, jeung silih nguatkeun dina kahadean. Dulur-dulur sadaya, ku kituna urang kudu terus-terusan ngadoa ka Allah supaya dipaparin pasangan anu soleh, turunan soleh, jeung tetangga soleh, sabab eta nikmat-nikmat nu kunci kabagjaan dunia jeung akhirat. Mugia urang sadaya kaasup ka jalma anu meunangkeun eta kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.